Nah, kamari mah di dieu teh gardek ke, ieu teh belum ngalain. Heeh, belum teh barang kamari mah. Bari kamari menang babon di masjid di dieu. Tah ieu tah. Gimana make cunangan dia? Urang-urang kalemah ditu ah. Oh, anjing. Heeh, sok sing menang. Menang. Oke, menang can lebah dija. Cat oi, yo kakarak nyangutu. Wah, batu padagim oi. Aduh, yakin ini bieu. Oh, urang ieu keur neangan keneh ke. Keneh bejaan deui kade pegat ya. Baradag. Waduh, aing pegat oi. Pegat ke. Oh, panyokotkeun eta anjing. Buru nilon. Nilon kayak itu cokot. Bari diganti ieu, ieu mah rada uduh nilonna euy. Buru. Cek urang ge baradag belutna di dieu mah babon. Baradag di dieu mah aduh aing mah kudu benar-benar nilonna ge mah kudu alus euy. Kayak nyokot heula. Hei, ieu galon ieu. Galonna. Naon sia teh jang naon galon? Oh, suka tadi kan pajak ke galon cenah. Astagfirullahaladzim, pan aing teh Galon tah. goblok sugan sia teh. Pacina mau aja nilon aing teh kan keur ngurak. Nilon. Tadi bakal nilon teh pajak ke galon cenah ke. Oh, siang itu balik-balik teuing hirup teh. Jika ke mah lita ka Mang Ebit atau jauh tita nyokot galon. Nah, goblok aki-aki teh tadi tetap pakai galon cenah. Ayo kakak nilon. Sia nu kurang denge mah, banyak aja keur ngurak make urusan ada jeung galon. Teu balik teh hirup teh sia teh kalah mah nu kieu patut. Nu kieu patut. Kakek anu bogi, kakek anu balik mah. Hei kenapa sih gelut. Sok gelut ini jasok. Gelut. Naon sia leutik-leutik sia ha? Gaduk-gaduk sia. Gelut. Balik sia goblok aing mah. Gelut tas siap puas aing saha teh di aradu dah aing mah. Keun cenah di aradu duaan yang kecil kakek. Asa joy sia gaduk-gaduk kolot sia. Ana aing yang suluh ya. Mana hujan ya. Wah, ya aja suluh ya. Ulang-ulang ini aja lah. Nah, teh ngalah suluh saha teh menang morang urang teh suluh teh jelema teh cenah galakuana teh. Hei. Naon ge? Lain naon ke teh suluh teh menang morang urang dihaja Cina garing. Oh, ini kan tanah orang ini. Tanah orang ku bae tanah urang, lain tanah orang. Aduh bebas apa aja yang itu mah yang langsung rumah. Lamun tanah pribadi teu bebas, lamun tanah nu lain, tanah perkebunan, tanah itu sabaraha teh rek lage. Ieu mah tanah dibagikan. Ini mah ngaku-ngaku ini punya orang, kaki tanahnya punya orang. Saha? Kata orang, aku tahu dari orang. Dari orang, bukan dari saya. Bukan. Ini mah tanah orang gimana? Ini saya tanah saya. Goblok. Si kakek. Mikir, Tuh kembali lah ngalah sulung mutin dan orang-orang. Kalau sulung bae meni ulah iya ieu mah. Dia aja. Meni koret. Lain koret tuh. Mau ngalah sulung hungkul ih ieu mah. Meni kitu wae, meni hareup ieu mah. Amit dah ieu mah. Teu balik ting. Aya kan itu menang aja mah ku urang gararing suluh teh teu balik ting. Awas lamun balik deui rasakeun ku aing mah. Kayu aja udah gak boleh kakek pelit amat kamu ya orangnya. Naon sia ngomong pelit sia nyebutkan pelit segala. Neangan cara batur ieu menang morang aing aja dah yang aya nu garing sia teh. Gablek mentak tanah cara aing goblok sia teh kabina. Suluh wae meni korek kakek mau dibawa pae suluh mah moal. Nah cek saha suluh dibawa pae jelema teu mikir suluh dibawa mantong bang goblok sia teh. Pake dibawa pae suluh nah sana rek bawa suluh modar da moal suluh mah anger we diduruk sia teh lain dibawa pae goblok sugan sia mah otak teh. Umah sia we dasar koret ake koplok sia.